Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utai ku pasal sawiji mubtilatu tayamumi. Utai pira-pira perkara kang ngabatalkeun ing tayamum. Iku salah satun telu. Ma'abtalal wudu sawiji perkara abtala kang ngabatalkeun ya sima al wudu ing wudu. Waridatulan murtad. Watawahumul ma'ilan nyangka anane banyu. Intayamama lamun tayamum yasi mutayamim lipakdihi karena sepi ne maun. Jadi ya pasol bade nerangkeun perkara nu ngabatalkeun kana tayamum. Ai tayamum teh panceka marge susuci darurat. Perkara nu matak ngabatalkeun kana susuci darurat ieu salah satun ayat 3 ba'da sihati sabada sah. Sabada sah tayamum ayat 3 perkara nu matak ngabatalkeun kana tayamum. Ahaduha nu kahijina ma abtalal wudu perkara anu ngabatalkeun kana wudu eta matak ngabatalkeun kana tayamum. Makna cenah didinya ma isi mausul atawa makna kirah mausupah tegasna nama alladzi abtalal wudu au sayun abtalal wudu tegasna perkara nu matak ngabatalkeun kana tayamum teh nyaeta sakur perkara nu ngabatalkeun kana wudu nu jumlahna aya 4 ya nya. Hiji aya nu kaluar tina salah siji palawangan, 2 kadua pantel kulit lalaki jeung awewe anu pada galede 2 nana bada dewasa 2 nana. Katilu ilang akal ku sabab sare atawa lian sare. Kaopat nyaba kubul atau dubur bangsa adami gitu. Tah lamun ngalakukeun 4 perkara eta tayamumna jadi batal. Nu kaduana murtad walau hukman sanajan murtadna bangsa hukum. Ketika beres tayamum murtad ucapan arek pagawean murtadna nama maka batal tayamumna. Nu katiluna tawahumul ma'i nyangka ayana cai ya. In tayamama lamun tayamumna karena teu aya wa in jala sari'an li wujubi talabi sanajan hilang sangkaanana teh harita keneh gancang leungitna eta sangka aya cai teh kira-kira misalna ningali siga aya cai tapi langsung leungit deui eta sangkaan aya cai teh. Kunaon make mata ngabatalkeun tawahumul ma'i li wujubi talabihi karena samemeh tayamum wajib neangan heula cai aprak-aprakan aipek aya sangka cai maka langsung tayamumna batal gitu. Terus kudu neangan heula ternyata teu manggih caina maka ayeuna tayamumna balikan sabab tayamum nu tadi mah batal ku sabab aya sangka teh wa inzala sari sanajan gancang leungit deui eta sangkaan teh in tayammama lipaqdihi. Saperti kumaha kan ro'a saroban wa huwa ma yura wastonahar saperti jalma ningali saroban teh naon ieu teh uwun-uwun saperti kukucilapan siga ayeuna aya cai di tengah poe ma yura wastonahar teh di tengah-tengah poe sok siga ningali kuwung-kuwungan gini. Kana humaun siga cai atawa ningali jamaah anu seueur disangka eta jamaah mawa cai maka batal tayamumna. Ningali aya jamaah aya naon perkumpulan jalma qabilah nu ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut banguna eta nu ngaleut ngeungkeuy teh aya nu mawa cai aipek geus diriksakeun teh ternyata sarua teu borogon cai da usum halodo langsung tayamumna batal kitu cenah.